Sayur asem hayu abesti tu ayeuna masak sayur asem tatagenkeun we caina nya meh ngagolak ta sabari nungguan caina ngagolak ayeuna mah keuretan ieu teh si sayureunana nya besti tu aya terong aya waluh aya kacang panjang aya daun tangkil jeung jagong biasa we nya bumbu sayur asem tah kitu sayureunana tamun geus kieu mah besti nya tinggal dibere bumbu we caina teh nya make daun salam make laja jeung make asem kandis meh caina bening teu kiru tuh geus kieu mah dikumbah we ieu teh nya si sayureuna teh sing bersih tuh terus we asupkeun kana cai nu geus ngagolak tong poho dibumbuan bumbuna make uyah penyedap jeung gulana saeutik we nya tong loba teuing bisi henteu hasem da di dieu mah kudu hasem sayur asemna teh besti tuh geus asak deui hayu nuhun tos nongton videona.